salira teh anu dipuja dina perjuangan anak dipuji dina tegala rapatina nyaeta dina nanyeurkeun adil jeung bener nyaeta numpes kajahatan dasa muka kaula teh idola pisan ka eyang teh palihan di hareupeun tempat sadayana satrasana ngantor teh sok diayakeun heula upacara ritual hormat ka eyang bari jeung ngadamel patung eyang hormat karena perjuangan anak nyata hormat karena perjuangan anak sanes anu harti rek nyembah patung tapi kalau teh kataji ku perjuangan anak eyang punten sanajan pangawakan eyang teh wandara tapi suci na langkung ti manusia harus bukan saha maneh putu Gatot Kaca ya udah mana ti Amarta Amarta gini anak saha maneh hah wau jeung urang jeung maneh anu huntuna geus sombong anak saha putra Kangjeng Rama Arya Bima Pandawa anu kadua curi incu aing atuh astaga tobat geus mulang tarima euy neungelan aki seuing bu tobat teuing gitu tobat teuing anak ieu incu aing kumaha Bima yang nuhun yang ditepangkeun yang sanajan punten awak wanara tapi geuning seungit kastori seungit kembang atana pilisa sawarga nuhun yang seungit salira teh perjuangan teh anu jadi suri tauladan ku para nonoman nilai-nilai juangna wah nyaeta nginuk ka eyang cuaing geuning bu sioreng jeung incu aya eta papajangan teh keur naon atuh Kasep naon eyang teh kapan paman Arjuna teh bade nikah hah Arjuna iya kawe kasaha kasih nyemas bade nikah ka Rayina Uwa Batara kabayang arum ya waduh tobat eyang teh dek kaul kabayang arum ke di mana-mana nikah geulis teh eyang dek milu kaul dek engklak-engklakan sadiakeun gamelanana lagu kasinoman eyang eta teh salah sawios anu dipunut ku Mayang Arum punten Uwa Mayang Arum teh palai dipangibingkeun ku monyet bodas jeung tibatan nanggap ayo ting-ting muning eyang eyang moal doger monyet tapi tingalikeun dina waktuna bukan seru kasang timalan ayo iraha teh sakedap diges seserahan nanging nya kitu eyang tulungan eyang naon wacios nikahna paman Arjuna upami Uwa Baladewa alimun ngawalian margi ieu anu baris ngawalian teh Uwa Baladewa teh nyanak calon panganten deui jadi ieu teh pangna ieu teh saemara pamunutna Uwa Mayang Arum palai linggih dina papajangan tapi Uwa Baladewa mabiheung teuing Baladewa da kasieun Baladewa mah ku eyang di jebian numawi cakal kuleungeun sabeula oge mode hidup tadinya ke eyang ngajarin ta panuhun Uwa Baladewa teh cing dugi kataluk cing dugi kakarsaeun ngawalian
mayang arum nikah ka Paman Arjuna. Waing ditewak na gaya na yung si Bala Dewa makasih udah tiba budak teh Weyang. Di kumaha Weyang mana to? Ya dibekok. Benar Bala Dewa cuman taka di malan. Dan dudungan Eyang Batara Kresna. Kan Bala Dewa asa tuduhkeun di belah mana makhlukna. Mangga Eyang tangtos gigi pendak diri itu tewak ke Weyang. Upami tetiasa ngawalian dina harti ya Weyang siksa eta mah. Tenang. Siksa aja terus kan nafsu. Da papajangan lagi beureun manehna mah palsu. Kan ayo. Engkeun ke Weyang urang bawa papajangan. Sawius putra kaul putra. Eta teh kabawarna teh ku jelema 1000 hebat tatanaga teh. Hebat ya, hebat. Ulah ora jeung ayeuna. Watong sombong. Tong sombong. Ulah aku lah. Daya ke baheula kitu heula. Itu. Ayo urang bareng atuh. Mangga iya, papa jangan beli kumaha ya. Aduh, mayang arum dikawin Sumuhun si kene eta budak aduh leres dilawak. Bala Dewa ulah ke mumus yang ngawalian. Wah, kayak abong boga di beuteung wah. Nuhun mun daek ngawalian teu daek moal dikaluarkeun tina keupulan aing sawadara. Tuna lampah eta kasarios ieu astra jingga dawala. Doh. Sangat ayeuna teh teu acan penak sareng munding anu dipilarian. Leres. Naon? Ieu heuy. yo. Kebenaran aya situ. Oke. Naon Sapoe jeput saputing hees. Eta penak akang. Udang deui isuk-isuk munding can kapanggih. Lain di mana? Bujeng hingga kamuningna deuleu bauna ge eueuh. Tapakna ge eueuh. Tapakna teu aya, taina ge lapur. Nah di mana ieu teh? Rugan deui 100 teh loba. loba. Kubek ka itu ka dieu kalapangi jeung tai aing sorangan. Na 100 teh loba muningna. Lah naon? Mawa bensin hiling naon? Aya suluh gararing aya walungan urang useup heula aing mawa useup na aya jeung genur. Kari eupana beureun. Ngalawe kan. Neang ada jangkrik ke pada mata ku cangkilung. Ku cangkilung dan warawi. Urang useup heuy. Ini pancolek kan bilang. Heeh, atawa pancolek heuh. Pancolek Kalah deui. Pancangkilung Kalah di lampu. Pancolek Kalah di delek. lencom Menang delek namun. Parang liar meja som kiri hari asam kiri rupa som kurunyut hari asam sok kurunyut long kecemplung di mata kuku atungan dari lasman jejer dengan apa makan pengumuman opak laut mereda hari mangga kira mangga ditanggung dadaya mangga tong isin pancangkilung
dilangkung apa alahi pelong gua pancolek kalani deleng lekom pangona belek nampung untung alat ikan rantang si banyu dina gangan batu dia habis para bangsa yang akan tarik lagu kemajuan kenatan cuma sanes kembang kecapiri muntah-muntah kayak buat sing langgang asik kakuri sing langgang asik kakuri melak supadi juma melakna di sisi neda suka neda maaf lihat bilang bosan sindang layak para patah diserang lembur buku samudaya kalepatan hapunten anu kasukun Soloyo ayun-ayunan si ayun aku nepi kamu etan japari pengakali secerita pasini dari janji di tengah Jawa awan secara datara sukti sengaja kajuan
mun aya durian dilungan amungan sok dibang suka teuing lamun panggih suka teuing lamun panggih tiba-tiba pegang duri suka dibeli kupang suka dibeli kupang lambat jadi awi gomong di harian awi gomong dapit talian kiamara jantan kiji asal tau pikanya kawenan sih teh capek-capek laga subuh tuh mah aing teh keur arah teh arah naon ke arah pada muning can kapanggih boting apa bodoh teu meh muning can kapanggih aing jeleu dasar mun kasemu aya panggil ketika nepi ka kitu bapak terek ngabebenyokeun aing gitu moal ngalejokeun ka ngalejokeun heueuh ngalajokeun beureun hayang disangka beunghar hayang disangka beunghar boga munding hayang kapuji kudunungan padahal meureun-meureun nama geus dijual akang kudu ripuran ladangan ya akang hese capek susah payah teh ka seorang ayeuna euy benar kang ngalaman hees aing ditegah awat-awat bari di Tegal kabelaan dunungan bade nikah akang ngilu hese nah ari si lain dunungan beger teh kalah dikusrukeun ayo dunungan beger teh meuni rewe lagi alah jang akang mudah-mudahan atuh si Neng laras nyaeta mayang arum cing cios ngajodona nya jodoh patotos akang atuh ieu nu kagungan maksa nikahkeun putra-putrina teh cingnya rumah tangga anu awal tur nu akhir mawadah sakinah warohmah teh nya euy atuh anu digusaran si Neng aluna mudah-mudahan be atuh jadi istri anu sholihah amin seueur rezekina panjang yuswana amin amin akang karena Pak Haji Erwin bos obat jin teh euy eta teh heeh bos obat jin washing burukan teh metak deh ka tara meuli pakaian nu ngalebaran oge ge sok aya nu ngirim alah ya ulaan akang kumaha nya ka mana neangan lah naon geus pangis teh heuh nya ta acan duh ampun aing sugan aya atuh dirinya meureun aya wadung-wadungna lapur aku kuring di kaki dulu lapur kawetan teu aya ka kaleroleh ka kulon kosong kalapangih jeung nini kalapangih jeung lonok nah nini keren yang ngasih ayah nyata gitu narek balik ke Bandung eta mah ka Garut ayah lain kumaha atunya ieu teh kalakuan bapak teh boa-boa ngalejokeun maka urang gitu bayangkeun sia munding 100 pedutna sapoe sakumaha meureun kudu aya ayeuna mah teu kaameu-ameu acan mana buktina taina ge da eueuh ulah moal teu namru atuh berapa pikir ku si lain oh kudu pugu atuh urang teh aduh lamun aya HP mah nya urang teh nu aya jaringan da tower oge eueuh sia teh nu aya sinyal atuh da tower naon sinyal teh si belegu
gening hileud anu buluan cabak tesinya genya tetap genya masuk di kulub ganyol teman jauh atuh ai ganyol macam bapak oge sia teh ulah loba ganyol sok terus pas ya banyol sama banyol mah di mana hujan gede sok banyol banjir dari jauh tidak gede lagi hari banjir mah eta teh lemur popotongan yang cucu banyar eta mah lemur maru si ayah hai Banjar mah aya laguna naon cing Banjar mana teh Banjar mana Banjar itu pangsisina wayang jauh tina Banjar kana wayang teh euy teuing si eta mah oh lain eta kumaha cuk bapak teh beme ini kumaha teh wawadina teh apaan kadenge mun ku saragena bareng ini cokot muning ditegasi awat-awat pangihan naon eta urang poho naon pangihan si dadung dawuk nu ngangona Allah kok uyun tah si goreng cilakanya jelema teh bodoh poho balanga ku poho oge bisa kieu ye bisa dipuh bisa wae direnge teh eta mah hejo tah cilakana manusia teh bodoh poho bumi langit sawarga neraka tapi direnge teh bari lagi ai si dadung dawuk teh cenah mah kuncina teh dina tangka sadagori euneuk-euneuk aya sadagori kumaha tugeningan nya kurang pengalaman teh kitu gede tangka sadagori mah sarua jeung kalapa kaung nu sagede tangka kalapa mah ieu sadagori teu beda we sadaadan meureun atawa sada nu menta diterahkeun siapa itu nyari eka batur mah eta sadagori mah gigireun sia kana kitu tanu hese dirabutna teh leutik tapi page eta teh cenah sekurang subang mah eta teh ubar ieu asam urat dirabut bersihan akarna godog we cager asam urat teh kan digodog cager teteh asam uratna asamna mah cager ngan uratna murunggut ciduhan na si eta lain aja si eta aya wae pe omongan anaknya teuing si eta moal beak-beak pe omongan aya ayam aya asamna mah cager anu uratna heuras direge teuing nu kitu sadagori teh sok nya gibrig-gibrig sugan sok euy sok tinggian acreuk geuningan ngepul kade ngepul itu ngebelebeg naon lah A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sayuna jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bemen mengapa mingkem ulah jahil ulah ganggu didenge teh Padang lain Aceh lain
tekan itu tekan dia cacabuhan naon itu puguh edanana patokanana tapi makhluk naon dulu jadi lainnya orang jadi gede hati ayeuna akan gede hatena di lemur masukan teh urangnya nu goreng patut teh jadi ngaya we aya nu leuwih leuwih sakotan eta bentuk nepi ka kitu jika kapongpong si sok tanya Assalamualaikum punten Sampurasun rampes apa Sampurasun ada bahasa baheula how do you do apaleun paling oke ngarancang kudu Sampurasun rampes bade tumaros ya dupi salira teh cing balik siya ngomongna cing pikahartian batur siya ngomong je tuh hola siya bade tumaros ya teh bahasa naon eta goblok dupi naon dupi teh lah bae abdi teh saleresna teu ngarti aing goblok bahasa naon sia bangsa naon sia manusia bahasa Om Wani pokona sia cing balik ngomongna bae ka harti ku aing naon ya aing keres digeuingkeun digeuingkeun naon sia teh ngalang ngawayang abdi teh naon apalin bahasa silat hayang lancar ngomong jeung nu kitu hayang kudu adaptasi sagala rupa ge kudu bisa adaptasi pindah cai pindah tampian tingalikeun hayang lancar mah adaptasi coba dan si Om adaptasi Sampurasun rampes aya nu ngaran Dadung Dawuk sia aing tuh dengekeun marakan euy apa itu aing tangkurak sia saha udah aing tara biasa ngomong gitu atuh dewek mah gaul jeung menak atuh tara kasar dewek mah wow ini teh percaya kain deh sawa poe atuh ulin lagi jeung naon bungkus apa poe lagi ulin jeung munding paling ge meureun arang kia jeung puyuh paling oge ngaran aing dawala itu hiji deui saha dawa jeung tokel tah ieu teh lanceuk kuring ngaranna cepot urang mana sih kuring teh urang Tumaritis di mana Amarta jauh tong ka itu dek naon sia datang ka dieu dek nepungan sia nepungan aing nyaho di mana aing nyaho ti bapak dewek siapa bapak sia teh bapak aing Semar dek naon ka dieu dek nyokot muning jeung oplet muning naon muning mana apa sih anu ngangon muning telit di mana muningna dibejakeun sabaraha hiji muning teh tus tus naon cenah cus tus eta teh singkatan tina 100 jadi tus gitu ya tungtungna kapan diurang di lemur aya geuning nyalukan ngaran teh tara BAKB ara tungtungna we lamun astajing ngajing lamun dawala daw dawala
lamun Semar yut nah jauh hatina Semar kana yut apaan burayut oh Bundawala nyong pan mah nyong lamun cepot gek naon gek kamu bawa kana wujud goblok ai manehna hari manehna nya da bisa ka batur sia tang mah kok jadi muning teh 100 tuh bener sukuna barodat nyaho di mana sia tah kuring teh nyokot muning eta teh dititaku Semar kuring teh muning nu mana muning nu dikuput ku si laing nu 100 dek dibawa ku sia goblok sia ngambek deui itu tekuk nya uluna geura euy kumawan ini jokot muning aing di mandian ku aing di parapan ku aing di angon ku aing diurus ku aing direuneuhan da jalu goblok kalau kemarin ayeuna nek dicokot ku sia teh gablegak nyos make rasa tuh goblok hirup teh iya oge da kuring teh moal pati-pati ka dieu lamun teu dititah mah ku bapak aing bapak sia da cenah ka dieu ditagor ku aing hor ngasih teh ngajago ka bapak aing ya meme bapak aing aing heula meureun anakna goblok aing teh dititah ku bapak aing nah ku sia teh dibikeun aing teh anakna naon sia teh molotot wanian nyaho emang aing sieun ku sia kumaha ieu teh mun hese pisan jelema teh jalma pe sikat kan anjir nongol oi iya tapi ka sasangkelang gitu ka jalma saliwat kan tong sasangkelang kumaha mun ngelepak deui deui oh itu jalma kakarek panggih atuh wanian eta nago bari teu karasa ku aingna ge oh anjir sok itu ngobretak tah tetangga mah kudu kieu atuh goblok doa lieur aing Gusti mata ulah salah nepi ka tutung kitu tak ulah empang leungeun sia teh Jang Sarapi barudak teh geus arinit kitu cu nah ada tadi ke jam 7 tos angkat sia teh gede bohong demi Allah jam 7 demi Allah wah tahun lah ngadon harare dulu itu sareng gendeng disemung teh ay nah hangit dulu nah seperti ayana geuleuh itu anak aing tararutung sepertos nu dibetar gelap leujang bisa jadi be sare dari disaruakeun jeung dicici sare teh mitibra geuleuh itu abui lebih ka kitu cenah kitu bem moal teu pagadagan si dadung dauk di heureuyan meureun sia goblok bisa jadi lonyeng teh pasti di Banyolan meureun teh wah kulit waru angan darus sinengul biidnillah sager eta geuning si kaluli sing sing kaluli gerah udang bi euy saya aka geus hirup geus euy naon ari si leuing kuring mah paeh keneh
Udang syah loh. Banyak. Gusti. Ulang area di tempat munding kuy. Banyak pae mending ngagojon jeung si ibu eta teh. Wes. Gue tuh si Dadung Dawuk. Aduh. Dan sudah tadi. Aduh. Datang-datang Johnny New eka kolot teh. Datang-datang Johnny New eka kolot teh. Tong macem-macem. Eta yang dikintir. Jangan bikin malu sama anak. Kan bapak tahu bahkan anak itu besar kemaluan. Malu. Maksudnya mengenai era. Era tidak karena kulit banget. Montong akuanan aja gablek mah. Nah, saya teh ujung-ujung ngambek aing. Gak maraton gue. Nya, dajeng nyana. Mau ada pencetan ke mah kukuring. Naon. Saya kira-kira 13 munding untuk akuanan. Ngaku-ngaku kebi. Nyebut kebi kain. Hakim geus netepkeun rupa kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Ya memang ada sebab. Geuning buktina si Dadung Dawuk teh ngaku bahkan itu munding bapak. Bahkan aku untuk punyaan kau. Coba pikir sama lu. Enggak nyebut lu atau kolot mah. Kolot bang, kan abang gue. Ieu mah akuanan. Kumaha barang pagi teh? Oh, ditanyakeun si teh munding mana? Mana munding teh? Bener cenah 100 munding teh. Sukuna barudas lain beungeutna. Ainu sukuna barudas mah nya munding anu beungeut bodas cenah teh marmot. Ceuk si Dadung Dawuk, bohong sia. Nya ada walanya, henteu tuh. Da siapa teu ngarojo ka ieu dong. Eta bakarangan. Si wala mah bohong si wala mah. Si wala menjana. Mana si om teh. Ditanyakeun teh ku si Dawala eta munding terek dicokot di titah bapak aing. Atuh pantes di kasaran di lebaba lemes teu ngartieun. Dengartieun bener bae. Pangikeun atuh jeung dewek. Tah heueuh keun bisa gelut euy. Teu kade teu ngeunah ulah lawora panas. Oh sia anu nganggap enteng teh. Tatu sangka makhluk itu ai jebet kusak teh aing. Yaan. Tah ku sorangan teh euneuk-euneuk keur sok. Di mana eta gigireun? Biji aja. Pak, aya musikna halus, Pak. Tah, dangukeun, Pak. Tuh nyuruh kuy, Pak. Tuh, hasil pemitina teh. Tuh, Pak. Mimiti gamelan nepi ka sinen yang marukana. Geuing tah tahun 2800 begitu tah. Teu pugu dengekeunana. Eta apa geus sok tanya. Poho deui sia kaing. Lupa lagi loh. Hidup deui itu si goblok.
Yo ka dia sia. Muat. Wani kene wanita ngaji sia. Lain eta jebet kusek ka aing lu. Saya. Coba percaya. Tak iya nu nitah dewek teh Semar teh. Oh iya. Iya nu nitah teh. Percaya teu. Ngomong. Naon ya? Poho deui ka aing. Teu tanya aing mah. Sia. Semar dewek teh. Dek Semar, dek Amir, dek Udin. Sabodo ku masih ya we. Ya ngomong ya. Izin Bapak. Muning yang dek dipake. Pakai ku saha? Heuh ku aing. Nah sia teh. Jidu kosong lebih gitu. Segala rupa ke kudu make data nu otentik aing ngaku muning sia teh kumaha mimitina. Heuh apaan baheula teh dipapekeun ka sia pangangonkeun ieu? Sabaraha tahun? Lain tahun ratusan tahun. Tah ngaku sorangan eta. Aya nama sapoe we aing sapoe meta sapoe we aing mah 50.000 we. Ngurus muning. Sok itu. Sapoe 50.000 minangka. Cinjang panghitung kejang. Iya pintar ngitung mah. Kita ngitung anu belet. Sabulan teh meureun 150.000. 150.000 kali 12. Can kapotong ku nyeri beuteung. Can kapotong ku nu labuh. Nunutan gubrak dulu. Kan kudu kapotong nunutan. Sok sabaraha? Banyak Pak. Wah mah kabayang boro-boro. Kali 200 tahun. Harga muning sabaraha? Harga muning paling 10 juta. Itu yang boro aing. Jadi beak bener. Tah dedek ku sia goblok. Aya muruhan sia ka aing. Hah? Lamun nya teh masih anu gablekna. Teu gablek kakek nyos ente. Montong loba omong sia rek dibikeun moal. Alah, kalau molotos sia dibanting ku aing sok sia. Iya, dang tingkeung. Teret dang tingkeung. Tingkeung. Kunjungilah. Ada apa? Berduyun-duyunlah. Ada hiburan apa? Beramai-ramailah. Ada ramean apa? Batu tunggalan antara entok jeung puyuh. Mangga dikarcis. Sabaraha karcisna? Kolot 5.000. Ari Budak 10.000. Sabaha budak? Sabab budak mah gedeun. Kolot mah sakedeng dige pae. Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang si kotaka. Nantep cina diadu euy. Kurang ajar sia. Kade kabongohan. Tengeun waduh panas. Jebet jo tutung abdi tuh bapak oge can diteungeun geus tutung. Kari beungeut. Motai. Sia. Doh. Aduh. Nabi-nabina sia. Kalau leuwih hudar sia. Konyol. Nah,
sekali pemirsa harus sampai dimuliakeun aya naon ini anu kengeng teh entok kajen balik ngaligincing kajen mulang ngalong hewan entok kuring tong dipuncit sebab mereka antirkeun ke negara anu baheula anu baheula eta ngiga tapi kan dirincak anak-anak terus dikasih partok gitu dah entok abdi kama anak entok abdi saruana sok sia hudang aduh hudang sia ampun bapak lah kelalian aduh hudang oni oni eta ge ampun bapak ampun alah panas cager ya aduh ampun Gusti nah atuh sia teh motong di hampura cuman tekuk nya sia kitu jiga lele jumo teh sia lele jumo eueuh pamatilan ada jiga lele jumo mah bapak eta oge cici ngerti we kudu ngerti we alah ampun aduh motong di heureujan atuh sia teh geuleuh teu ninggang ka aing aduh alah nepi ka eueuh senian si goblok eta ngiga alah maksudna mah kaul teh ngirig bingah ampun bapak alah ngerti rek geus kitu mah kunaon teu ngaku teh tadi teh kapan sahur bapak baheula naon ujang mi HP muning kade ieu teh dunya tuluy di dunya mah loba tipu daya bisa aya nu nipu coba heula ku sia tak kitu coba heula lamun sakira-kira naeleh ku sia eta lain eta palsu nu matak pertahankeun jangjing kuat gitu bapak pancuk bapak pareto abdi teh jeung uji heula nah nya teh semarna lain ayo baca nya geuning bapak sono abdi anak maneh teh batok sia bejakeun bae ka emat ngalikeun teh jadi najis saya kayak buka adik itu wating lancet kurang namun nyatnya mah aing dulur ke manehna aing manehna geus bari muning aya aing acan beuna lain ya engke ge bakal kapanggih ampun bapak heueuh syukur dewek poho hampura atuh ih sawangsungna bapak
nya geuning Bapak teh Bapak Semar nuhun kasepuhan hapunten tina sagala rupiah kalapatan abdi teh mung tiasa teh nganggon unggul aya tong boroinga leungit muningna puluna ge mangga wanu leungit paribasana mah bade dibagi waris ayeuna eta nu duaan punten cepot dawala coba da hiji putra teh Bapak tilu dek teh kuning 100 bagi tilu berata mah dewek 50 dengan berata cuma yang pembelinya syukur. Di mana mudik teh? Wah katingali. Nah, Apa dia dengan pacut? Yang wajina pacut. Namun pacut dijebret sekali seperti dijebret. Muning bakal ketempo. bakal ketinggali muning teh bakal katempo. Ketinggali ku salira. Namun dijebret kedua kali seperti ter. Muning bakal maju sakumaha kayang urang tuh ngidul ngaler kakidul deui kakaler hatena kasawen lenceng gitu mah Lu lain-lain atuh gitu lamun dijebret ke 3 kali muning bakal ngamuk kamu seperti aya pasir yang ngahalangan jebret 3 kali lengan tak bakal rata tak pasir teh ya urang ingin perumahan Pak pas aya pasir di urang ngagunung ning eta gunung letik nya aya sakirana teu produktif mah lahan tidur kita lamun 4 kali ngos kan 3 kali 4 kali ngising meureun eta ngisi mah kumaha barang akanan syukur ieu pecutna teh heeh syukur sok kayaknya dek milu heula ka dewek atawa moal Bapak nanging dina rasan dia abdi sanes aya nagih mah upami abdi ditinggalkeun di dieu naon gawe Bapak karunya aing geus kitu karunya aing gitu wanti rakang geus aya tuh milu ka itu digawekeun ku kuring naon nyunyurung pedes ngalempengkeun tato ge tapi nyurung teh ku halu cocok heureuy cepot teh yang seuri aduh yang sedih kieu nya dewek teh geus ti sawarga jeung otipati dewek geus ngomong cekeng aya kursi nu kosong di sawarga cenah aya dewa anu dimutasikeun ka dunya diantarana baji ngiring tapak nengala kursi na teh kararosong tah loba dewa kursina nu kosong tak ku silaing eusian silaing teh jadi dewa jang anu korupsi dewana jadi kosong geus dewek ngomong nama ka itu pengajuan tak kari silaing kari ini kari datang ka itu geus disadiakeun kursi jadi silaing teh dewa sasatoan jadi dewa sasatoan anjing komisi naon sasatoan komisi menteri kehewanan beurnya hewan peternakan kahiji kadinya tah kitu jang nuhun atuh Bapak abdi teh jadi dewa heeh aduh jadi pejabat di sana ade sia heuh da silaing mah geus digawe heula jadi dewa teh apal meureun kaayaan ripuhna di handap ya nah tetepkeun di heuh oma sia urang loba janji ke karaya teh nya
jadi orientasinya siling mah tetap kudu kana jadi medium dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat oleh-oleh oh iya sakitu sapereumkeun panon siling mangga dina stiker sayang tu mamparaye dadung daud doh ieu hasil tina pengabdian sepi ing pamrih rame ing gawe ieu ge nyaeta sasapna pinah rupa jadi dewa anjir Gusti nya ka anak batur mah ceuk oge Semar anak sorangan tiba heula sangsara kieu diantep we nah kabina teuing bener nangka badranaya gitu gayong we anak acan siling oge lah keburu modar kan waktuna atur nuhun pangarsa los jadi dewa euy teu sangkanya euy tina pengabdian premios los tingali deuleu ka kemangan pikaturun ti sawarga tawis widadari mapakja sumohon kula ai pengabdian mulus mah ari hebat sing sok atuh jebredkeun jang teh nyok sia tuh Semar Patraraya ngajebredkeun ieu pecut hege eksesien pertelang mangkuled muning 100 nyaeta ngajajar sukuna baroda sadayana urang ini jah hei sono dewek oge wayahna dipake jang pingpin anu liana urang ini kamar ta seserahan jang ayo jang naon kan keanehan Bapak dewek keajaiban luar biasa mohon geus 2 meureun anu diiringkeun jadi dewa utusan Semar leres nyaeta jeung anu nyekel kareta binarom kalawicagni si horeng jara rumput teh nu nyekel eta teh nya euy mohon bararuni yumput puni di nucang gerak bari teu katemong leres alhamdulillah mudah-mudahan tiasa ngamangfaatkeun anak incu amin ya kulang kabagjaan jeung kabungahan Gusti Batara Kresna oge Pandawa teu bisa digamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa anu jelas Arjuna nikah tanpa gangguan naon-naon Baladewa bakal sanggupeun jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra ya pulang kada teuing na resepsi nangke ramean kukituna ti akang sadaya-daya mengukur dugi ka dieu nyangakeun doa sumohon ka panganten jalan istri kamurang kali anu digusara oge kanu kawan maksad oge putra-putra anu kawan maksad anu ju arusaha sing digampangkeun usahana digampangkeun ibadahna paranjang yuswa arageung milik amin ti akang sapara kanca ti rombongan geri harjati nu tangtos seueur lepatna batan leresna mugi tiasa ngahapunten salamet anu nongton salamet nu ditongton